Sungkan miang paturai kudu paanggang kota Sumedang muntangan kadenah malang. Halo? Halo. Yo. Pada anu tadi sanis karate ya nyapa. Mohon. Eta teh sanes karate salasana sakape. Mohon. Sakur. Mohon. Atanapi segala rupa. Mohon. Ya apapun. Dan sanes apapun. Mung sakitu we. Nuhun. Salah siapapun. Tapi terangkan kumaha kumaha kontekstualna kan? nya kontekstual Apapun yang menyebabkan itu semua. nya sanis kara ta eta apa? Ulang tuh ulah berdegong. Halo. 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 Ya. Assalamualaikum Mang Bing. Salam. Awalnya naroskeun iya upami amang ka Bandung kaler. Mohon. Aya daerah eta teh salasana teh geger kalong atanapi geger kalong. Mangga. Ari cek simkuring geger. Geger enggak? Mohon. Tapi kan upami ieu nyerebat mereka mana kayak geger kalong air. Ngagunakeun bahasa Sunda teh siga gam. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Kayak ini aya nu naon aya nu nyarioskeun saudara teh pami lemes. Nah, jangan teh akar waos teh leres kitu. Eta mah painten kumaha ieu we. Tasir saur abdi mah. Itu. Akar waos. Halo. Sampurasun. Sampai Lah, kumaha rampes, Pak? Sekatana dari karoskeun ya Kang Ibing. Mohon. Upami sampurasun eta leres bahasa Sunda tapi naon? Bahasa Sunda. Oh. Tina hampura isun. Oh. Nah. Aturan Kang Ibing. Nah, Bang. Isun hartosna saya lamun isun sarua jeung insun dalam bahasa Jawa. Insun Sunda medal sama insun medal saya terbit saya maju gitu. Tah lamun tadi tenang tadi teh. Oh bieu tenang. Sampurasun. Sampurasun teh sampura, hampura insun. Gitu. Seperti naon teh. Hampura teh. Sampurasun, hampura isun teh jadi lamun sampurasun namun punten teh. Maafkan saya, I'm sorry. Ibarat punten teh bilih abdi ngaganggu kasalira sampurasun gitu. Tah kitu kinten-kinten. Halo. Halo. Ya. Ibing. Mohon. Itu maros ya. Ulah caketing kana radio, Pak. Bade tu maros. Ari niti wanci anu mustari ningang mangsa anu waluya jeung nutug waktu anu rahayu naon tah katina Kang Ibing teh? Pada waktu yang pas. Oh gitu. Mohon. Aturna Sanes salam nitik. Pak Ajang Muksin deh. Mangga. Sanes nitih. Nitih wanci nu mustari ningang mangsa anu sampurna cunduk waktu ke Cibatu. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing ari songong sareng sayong kami gitu. Henteu. Songong berbicara anu teu nganggo tata krama. Sayong pipirueun kana urusan anu lain urusanana. Aya budak tong wilu ngobrol jongkolot ulah sok sayong. Ai songo cing atuh ka salureun ulah songo ngomong teh tak kitu Bu. Mangga sami-sami. Halo. Kang Ibing ya dina sanes kanten dina Quran surat Al-Hajj aya ya. Mohon. Allah uninga kana sanis kanten anu nyampak hareupeun maranehna jeung sanis kanten nu aya tu kaanggeunana. Jeung nya ka Allah hungkul dibolengkeunana segala perkara teh. Ya, sanis kanten tina sanis kara segala sesuatu. Semua apapun. Leres. Maksud ka apun Kang Ampun mah meureun segala apapun segala sesuatu kene. Naon wae oge nu kumelip gitu. Halo. Halo. Upamina teh jari-jari ya. Jempol eta bahasa Sundana naon wae nu 5 eta. Mangga. Ya. Hiji jempol. Itu adalah ibu jari. 2 curug eta teh telunjuk. 3 jari tengah eta jajangkung. Gitu. 4 naon teh kok euy? Jari ji. Jari ji. Jari ji etan parageuneun cincin, jari ji, jari manis. Nu kalima cingir. Tah, cingir. Eta aya jenenganna masing-masing. Ulah patuker. Ulah tatuker. Amun jempol kana hade, cap jempol. Teu aya nu jelema oh hebat cap cingir. Saya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Kang Ibing bade neroskeun lebih hartosna pamilon teh kumaha tah pasien di mana ngeutana sareng asa kirang tepatnya. Mangga. Sareng kaduana ieu sanes bapak buah tapi anak buah tah. Sakirang tepat ya eta.
Mungkin keterangan. Mangga. Pamilon eta neangan kecap saresna anyar eta. Eta saresna pemilih. Tapi pamilon teh tiasa oge anu hadir. Seperti anu miluan kana kongres, miluan. Milu ikut. Pamiluan dirobat. U jeung A jadi hiji jadi O. Seperti pakuan jadi pakuan, pakuan jadi pakuan, pamiluan jadi pamilon. Tah yang mengikuti pamilon teh kitu. Pamilon teh misalnya anggota kongres, tah para pamilon kongres tuh geuning. Tah lamun urang rek kadedet-dedet disunakeun, tapi atuh kada sadayana disunakeun teu naon atuh. Sabab tong baru bahasa Sunda, bahasa Indonesia ge aya nu aneh, sok sawios para ahli ge. Lamun kata mun ucapan didobel eta berarti banyak atau kalau kata kerja mah tidak sekali melakukan. Nya kok bener enggak? Loncatnya diulang itu berarti lain sekali ya. Lamun ayeuna loba gunung-gunung itu lain hiji, tapi ayah hiji dina bahasa Indonesia kunaon make kudu disebut kura-kura. Teu kura atau pugu-pugu jual kura-kura we bari hiji kacipta lamun loba kura-kura tah ieu geurajung tanyakeun ka sasaha ge. Nah eta kura-kura make didobel mangga sawios aya para ahli bahasa ge. Nah lain kura we. Ada seekor kura-kura geus nyaho kura-kura make seekor. Apa nemu leuwih ti hiji mah itu di situ ada kura-kura. Loba-loba teuing. Tah. Geus heula kok lagu alahan anu jelas anu atra. Ngan hese kudu ngomeanana protes kasaha jeung teu ngarti. Cik atuh lamun teu ngarti matak naon nanyakeun kanu ngarti. Contona Kang Ibing lamun rek asup ka tol baheula masuk aya stiker. Wilujeng angkat tong hilap ngadoa. Wilujeng mah ku we nulisna nu biasa. Ieu mah ku u jadi Wilujeng. Salah maneh teh. Matak tataros heula. Tah Fakultas Sastra Jurusan Sunda aya, IKIP ge UPI aya, si Apun dari Diomara aya, namleg geus atuh naroskeun heula cing bener henteu ye. Ieu mah ulah nepikeun ka ulah dugikeun ka naon teh? Nu lain-lain make jeung Wilujeng. Salah, Wilujeng teu make EU. Teras kungsi kuring ka Cirebon. Di daerah Majalengka rek aya bendungan Jati Gede. Tulis we Jati Gede cenah make EU. Untung aya mah geus dilalaan geus diraromak. Cing atuh euy. Kakang Ibing nanyakeun nu kitu mah nya ge lain ahli lah. Da urang sanajan teu ahli ge bisaan. Bahasa Sunda mah teu leutik piraku dibarokeun bahasa Sunda make jeung Wilujeng. Wilujeng angkat make EU. Salah atuh. Ngarep cenah sidik ngarep. Obek mana ka mana bieu teu leungit. Ka dieu atuh euy. Tadi itu di diukna orang aya ngobrol jeung mana geus lila. Ieu kieu ya bek kabeneran aing ngadungaranna Obek teh itu dulur kuring asalna aslina urang Majalaya saparako ngan cicingna di Australia da kawinna ge jeung nu bule jeung urang Australia nya kitu. Tah ayeuna teh lain kuna naon bek aya naon kan bangsa seni Sunda bahasa Sunda teh urang Sundana ge geus loba barudak orang teu malire cing urang rek nanyakeun ari di Australia kayak lain kita tahun sabaraha cicing di Australia tahun 80 kan tahun 80 di sini lain nya tah ai di Australia dihargaan teh bangsa bahasa urang seni urang kantenan tuh Kang nu mawi abdi teh ngaros bingah kalaresan ku Kang ditaros pisan nya sim kuring sareng pun anak salayana pala putra abdi sok saras bola geuning nyare Sunda. Tah eta. Nah, ari urang Sundana sorangan nepikeun ka Wilujeng. Entong Wilujeng. Tuh, eta Wilujeng. Kok aya ieu teh lagu anu naon teu geuningan? Naku saha geuling dari deung. Ieu nomor 7 atuh puter. Laguna teh lagu naon teh? Kasmaran meureun. Tah aya nomor 7 cenah. Tah. Cik atuh urang teh di luar negeri punten uing teh di Australia teh kukulintingan teh lila. Eta rarasaan mah jelema ngahargaanana karena seni Sunda. Ya Allah ya Robi. Bahasa Sunda nah ari di urang. Di urang teh kieu barudak ayeuna teh make jeung aya aturan ieu aya artis urang Sunda. Kayaknya sorry ya kita ngomongnya mending jangan Sunda ya. Padahal eta teh jeung panggih jeung urang mah nyorok cok bahasa Sunda teh mending ngeunaheun. Kang damang ti mana wae meni ka abdi teh meni akang mah jiga tos silap. Nah ari geus di Jakarta kita sih jadi gimana gitu. Waduh. Maneh teh nanaonan da teu gaya. Apa
depan departemen ieu teh berak-bekang. Wah, lain kikituan atuh da urang teh urang Sunda euy. Keun bae da lain kudu hartina bener, lemes, alus sanes. Atuh ulah era ngomong Sunda tah kitu. Lagu-lagu Sunda da ngeureunahkeun sabaraha mah. Ye. Darso. Keun bae eta marek disebut batu nu resep nyebut itu nyebut ieu. Kunaon Kang Ibing resep disagigireun sora darso ngeunah teh. Rumpakana sok ditinggalikeun endah atuh. Ye pogo. Da di deuleu-deuleu eta nganung pihartieunana teh ngeunah. Nya. Kira sok lamun ngadangkeunnya urang tidak sok uing nepi ka apa laguna. Teu hoyong ningali cisoca ngenclong. Mata ngenes lamun dipelong. Lir inten nu kasinaran. Herang ngagenclang Allah eta geningisannya eta rumpakna aduh cek urang puitis teu hoyong mung janten tulak pangjagi inggis laib dukana diri naon kok sok atuh benerkeun atuh eta geus urang dibere waktu matak aing nyanyi geus benerkeun maneh tuh lir cai nu herang bari remis kamari tuh gerak tuh ya bener apa eta gerak sok mangsa yang sekarang tuh bukan kemarin nya eta cek bahasa Indonesiana yang sudah mah sudah kita bukalah cerita baru pan kitu aya calengkeung teh ku lagu Sundana ayeuna kiwari lain kamari ayeuna lain bihari urang muka lawang nu anyar mendet lawang panto tukang gini takap Kang Ibing kemana atuh nya ge bobogohan mah di Australia ari lagu mah Sunda nya kitu alah leres neng meuti aduh kitu talun lah talun nya kitu Kang abdi teh ka kalintang bingahna gitu padahal Kang harus ke orang Sunda di Australia alhamdulillah Kang bendera ki Sunda ku abdi 27 tahun dikibarkeun ge bisi teu percaya ilaing ti Australia pangerangkeun ilaing miara budaya Sunda make bahasa Inggris kajenting setengah detik ge cing sok ladies and gentlemen I would like to say thank you first of all I would like to say thank you from to Kang Ibing he already gave a time to speech tonight in Radio Mara. When the time I left Indonesia 1980, I was young boy kan? Young boy. But I'm proud to be Sundanese people, you know why? That time I brought some kecapi to Australia, and until this time that kecapi become my soulmate. Besides that, yes, kecapi. Sorry. The kecapi make me happy and what's called proud to be Sundanese. Until now I just wrote some song they call Kecapi Nu Jadi Saksi Kasmaran. Gara urang haleangkeun nya kanya. Dur kanya. Ceng ya kan bae tadi kecapean ge kieu. Nakasaha kudu balaka gitu. Mahitkeun tungkusan kalbu nakumaha kudu nyarita nyampaikeun rasa katresnan. Halo? Yes kan? Tika pundung alim di candi. Kajen alim ge aing mah maksa dek nyandung maneh. Kota kembang, kota pangbang berangkali. Narah lain. Nah, dia mau nanya, narah itu apa? Narah itu tidak mau. Narah itu tidak mau. Narah? Ya, tidak mau. Tidak mau. I don't like. Oh, gitu. Dah, gitu. Enak ya lagu itu ya? Wih, iya tuh. Pernah ya lagu nano saja nanti teh. Kapasiri kali kia tak anjing aki-aki digegel anjing. Tadi bisa. Bener gitu kan. Narah lain dapati belang jangan. Terus yang itu kan? Yang dapati detek terus orang goreng. Ini bisa tegap ya. Eta Japati. Ya, terima kasih Diana lah nuhun. Halo. Kayak kamu. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Kulan. Jatuh Maro. Mohon. Upami kecap anturan seperti
misalkan naik ke luhur gitu nya. Beras turun ke kanan. Mon. Beras lebat ke jero gitu. Keluar kumaha eta? Kan? Mun lebat ke jero. Berai keluar. Keluar naon? Nya. Mun naon? Keluar teh. Kumaha kacapna, kumaha kata-katana. Oh gitu. Mohon. Pan naik ke luhurnya? Mohon. Naik ke luhur turun ke Mohon. atas. Mohon. Beras lebat ke jero. Mohon jarak keluar aya nu kitu. Mohon. Oke tuh. Mohon. Kumaha kalimatna gitu. Mohon kumaha kalimatna. Nuhun kan. Mangga sami-sami. Kala. Halo? Halo? Assalamualaikum. Salam. Kayaknya badut tumarau. Upami sakedik awan teh bahasa Indonesia naon? Masing-masing sedikit. Oh, nuhun. Tuh, sakedik sewa Indonesia masing-masing sedikit. Aduh, cing, eta lagu anu bieu teh kok aya teh kok. Terus kapenak teh can? Nomor 7. Lagu naon teh judul teh? Kasmaran. Kasmaran. Kira cobian ieu cengeng juragan. Lamun eueuh tadi na eta na kasetna mas urang-urang aya. Nya eta. Anu tadi. Sok. Tah eta gerak kuping. Kasmaran ning nakasaha gitu. Jadi asa gining hirup ye. Atuh urang jadi urang Sunda na kumaha? Pelem hirup. Sok jeung diki kan bahasa Sunda mah kalintang eyeubna beunghar. Nya. Ya contoh lah mun bahasa Indonesia mun makan saukur gitu. Coba di Sunda mah loba pisan. Tuang nedanya. Nya. Ngomong kasaram di netep segala barudak. Ya jablo. Tegek. Batak pinting pisan di kudu ngarasa bangga jadi orang Sunda teh. Ngeusian gegembung. Bahasa Sunda mah aya. Lain dek aduh kampung mah. Cenah itu nanti cenah laladok cenah kan. Laladok cacaplu. Ini Batak urang kudu ngarasa bangga sebagai orang. Aya kok teh ya kok. Eta na kasetna mah senuing. Ya kaset mas lah. Sarua. Teu sami wae lah. Ngan eta mah weuh kene gitu dikaluarkeun. Beda we janji ka Kang Oko. Iya. Cingko mana? Sok lur. Nya. Sok gerak bintang raosna hiji lagu. Karangan Sim Kuring nalika Sim Kuring nuju di Sydney. Tapan dina rumpakan agen nya ka kuping Kang Ko. Kacapi nu jadi saksi tak gitu nyaksian lalakon diri rumpaka natrat nyarita tandani kuring mi cinta tah gitu Kang Ko eta teh istuning tingawitan abdi ning antunkeun Majalaya ya eta kacapi teh janten saksi kemana-mana cek kasarna mah teh bintang 4 bintang 7 sugan Kang eta kacapi jadi saksi lalakon hirup abdi di Sydney. Halo Tah tetela geuningan si horeng lagu Sunda teh raoseun. Halo Assalamualaikum. Salam. Saya sekarang Dadang di Garuda. Mau Adik meni rahasia gitu kan ngupingkeun tembang-tembang Sunda. Abdi kalintang bingasna gitu kan. Mun. Mudah-mudahan sing marurang kali ayeuna teh sing kersa kitu nyari Sunda. Nun. Amin. Abdi oge teh nya abdi kasbat murang kali baung gitu. Tapi abdi teh seneng gitunya kena seni Sunda. Reus gitu. Nya reus. Kemudian abdi kan dina sok ngabendoma gitu teh Kang Ibing. Mohon. Iraha Kang Ibing bade ngabendoma deui. Abdi mah da teh kaboh lagi sok ngukut teh hungkul. Saur payudi. Mohon. Anu di Parahyangan. Kang Ibing iraha teh bade ngabendoma deui gitu. Abdi mah terangaben ti baheula ge abdi resep ngukut Bapak. Nernak-nernakeun gitu tah hoyong terang ngendomake jeung make dikawinkeun janten kumaha kitu. Hatur nuhun. Sami-sami Pak. Abdi teh terus bade nginten salam Kang Oka Abah Acam. Mangga Bapak. Kapun Rama. Mangga. Hatur nuhun Kang Ibing. Mangga. Duh Gusti da ieu lamun ningali nepi ka urang Sunda ieu tina buku Pak Unus Suryawirya bek. Kumaha kitu kan? Nepikeun ka urang ningali ieu lalab. Ieu lalab Sunda wae ya dangukeun ieu. Hiji baluntas, 2 bonteng, 3 cangkudu. Ieu nepikeun. Aya gandaria, teras papaya teh gedang. Teras huni, kadongdong Cina, jaat, jamu bol, jamu mede, kangkung, kacang panjang, kastuba, katuk, kantanan, kencur, kemang, lencak, lobak, mangkokan, surabung, puring, kaniki, roai peda, roai kurupuk, salam, saladah cai, saladah bokor, daun sampe, daun hui, terong, terong,
waluh, antanan, bunut, celincing, eceng, kenyer, gelang, gewor, godobos, kenyer, jengkol, jotang, jonge, koang, kosami, kiapit. Eta kosami teh sore ngaranna nyaho kitu mau dicoyelkeun ku eta. Kosami dicoyelkeun kana sama. Trotoarna beak. Kihapit, kasingsat, katepeng, daun kentut, kamangi, lampene, mareme, poh-pohan, pongporang, putat, senggang, sintrong, tolon, lamun disebatan aya 120 deui. Lain bahasana teh ku antik ya. Mata ku ngerasa bangga. Bade aina antanan Kang jonge, bangsa karang ditupan. Ginding pisan. Lain eueuh dina bahasa Inggris nage eueuh jonge malah. Nya naon udah urang ge adekeun ka eta teh encan aya nu tina kemang cenah aya nu tiasa teh gomrang papaya kadongdong Cina leunca surawung dina pikeun ka aya nu tina buah buncis mangkudu hiris papaya jaat jagong kacang panjang leunca nangka pari belut aku jengkot takoka nepikeun ka urang bingung da moal aya di Inggris kita takoka tuh narek kumaha nepi ka nya tah kitu mata urang sebagai orang naon atuh urang Sunda ku ngarasa reueus ku bahasana budayana. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Iti. Mun. Aya kasetna aya salam ditapan. Aya ka barudak Damas we di Lengkong Besar Pak nomor 47 genep 7. Lengkong Besar mohon. Da eta mah abdi nu ngadamelna tenang moal anu malih. Asli sadayana. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam. Uluh, Allah can kasebut kabeh aya koang. Halo. Halo. Mun. Oh, di ngamprah naon dah. Kulan? Ngamprah teh daftar, Pak. Ngamprah. Urang mah menang ti heula teh bola geus hiti heula ngamprahna. Tah, gitu. Sunda teh. Halo. Halo. Mun. Kang Ibing ngiring ka Kang Obek pada ngabagya. Mangga Kang Obek pangalangsung. Kang Obek tutup eta dengekeun aya. Mangga langsung ya, Pak. Hatur. Kang Obek teh kan resmi di Australia nya. Sumuhun. Namanya abdi nguping putra Kang Obek di Australia. Sumuhun. Nyirasna Sunda gitu nya. Sumuhun. Jadi bahasa Inggris biasa Sunda tiasanya. Sumuhun dari keleresan pun anak mah blasteran Bangkok gitu sareng Majalaya gitu. Janten indungna jangkung bapana penek, tapi alhamdulillah hari anakna begitu gining. Mohon janten tapi teh kieu Kang Ibingnya sareng Kang Ibing. Jadi potensi anaknya kan urang mah geuning tos lepat non kana sepat hilap kana Sunda kumargi teh di sana Sunda. Padahal salah potensinya besar maksudnya kieu saur ahli anak nya psikologi anak. Jadi anak 0 sampai 4 tahun bisa menyerap sampai 10 bahasa. Contohnya putra Kang Obek kan ya. Sunda tiasa, ada di canak dialit, Inggris oge tiasa. Salah langsung ti kitu Kang Obek, atur Kang Obek. Sabangsul. Tuh, pada datang nepi ka kitu. Tah, halo, Cing. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Bi. Mohon. Ya sareng Kang Dang ya di Ciapus ya. Ciapus Bogor, mohon. Saya Ciapus Banyaran. Oh, Banyaran. Mohon. Ramai tepang jadinya tadi Ciapus Banyaran. Kang Bi. Mohon. Ina lagu oge ya nya. Kaya reuneu beureum cenah reuneu kaya reuneu beureum reuneu hideung reuneu kaya solempangan. Kolentangan mohon. Karina reuneuna teh naon? Reuneu tangkareuneu sapertos ranu. Oh, tangkal. Tahon. Mangrupikeun tangkal. Sapertos hampir pasami sareng ranu. Oh, reuneu teh nya. Mohon. Ta upami eta kolentanganna naon hartosna? Kolentang teh warna kene. Sanes warna. Anu ieu teh geuningan, oi kolentang teh salejin upami kemangna sanes kemang buah mahoni anu ipis teh sok ngapung jiga eta kolentang eta. Kolecer. Anu jiga kolecer kitu geuning eta kolentang. Kolentang sama buahnya. Mohon. Buah kolentang pamireunna tangkal. Tangkalna mohon. Tangkareuneu. Aduh nuhun. Mun dilembur kayu reuneu cenah mun dileuweung kayu ranu, mun dileuweung kayu ranu. Oh gitu. Dileuweung kayu reuneu. Hatos aya nama. Mangga mah dipake pamit mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Sunda eta. Apan di Sunda mah kai teh make ki. Mata kalau duh eta cenah manuk euteup dina ki hujan, kai hujan sebenarnya mah. Disingkat. Di sana disingkat. Geuning sok aya naon teh geuningan? Di jalan naon teh ki hiang. Tah eta teh kai hiang. Kuat teh ki hiang. Lah Sunda mah teu da make jeung aya aturan teu make ki kai teh. Ki hujan kita tanya kai hujan ngaranna teh kai teh ki teh. Lain aki-aki lain kade. Sunda mah singkat padat gitu. Singkat padat kitu tah. Ya, nu mawi bahasa Sunda teh nyaeta cek abdi ge alah hese Sunda mah lamun geus ngagamarkeun hiji hal teh nepi ka kieu. Ieu aya anekdot. Sejarah budayawan jago bahasa Sunda M.A. Salmun ngadongeng sareng Muhammad Amri sami-sami sastrawan Sunda. Cek Muhammad Amri naroskeun ka M.A. Salmun cing ieu akang pangneangankeun cenah.
hayang ngagamarkeun jelema nu jangkung gede dedeg godek panjang kumis baplang banget permes tapi hayang ku sakecap eta pinterna mah pasalmun makanya nyebatkeun atuh gambil Kang atau saya Amri Home efek teh Amri teh Muhammad Amri dibalikeun ke Amri Home heuh eta cenah tapi kabayang lamun jelema duh eta bari Amri Home jelema teh kitu eta jadi aya sastrawan mah tak sok inget teh apa aya sastrawan Inggris teh masa teh geuningan Romeo and Juliet teh William Shakespeare gitu nya. Tak malah aya deui hiji Anton Chekhov itu jago. Nepi ka aya sastrawan muda Rusia nyieun karangan kandalna teh 5.000 halaman eta kacipta nya dibikeun abdi teh cenah hayang ngarasa bingah pisan kehormatan lamun ieu buku dipasieun judulna ku salira. Mun hartina ieu maca judul teh kudu maca lalakonna. Tapi Anton Chekhov mangan saukur nanya ari di jerona nyaritakeun perang aya eueuh. Eueuh ani aya nyaritakeun perang eueuh. Ah teu aya. Mun di bahasa Indonesia mah aya genderang eueuh cenah tamur. Teu aya. Geus bade judul, tak ada perang, tak ada genderang. Ge, cek aing eta otak euy. Tak ada perang, tak ada genderang kitu. Singkat cek urang eta geuning kitu tah anu si mah kitu sastrawan ge kok. Make jeung tak ada perang, tak ada genderang kan sakilat. Pan kitu tah ibarat silatnya Kang nya. Nya teu kudu kaitu ka dipanjang deui make jeung di jerona aya nyaritakeun perang teu. Teu aya. Sugan eta getamur teu genderang teu aya geus tulis judulna teh tak ada perang tak ada genderang halus halus teh yo tepat aing mikiran tahun-tahun cenah lila nah ieu mengan sakilat tuh geuningan tah eta ari jelema mah jadi ulah nepikeun ka anu sok salah arti wae masinis keur ngajarankeun kereta api atuh digigireun rea tukang kupat tahu keur kumaha keur ngumahan piring aya lapna lap beureum beres ngumah kakebut katingali ku masinis tanah bahaya direm bari nolol kana ka tina panto kereta api nanya ka tukang kupat aya naon mang teu aya naon kantun bumbuna geuning geus sia aya naon kantun bumbuna sia mah batur ngetan yang mulon aduh matakna tah kaleresan abdi ayeuna dina ieu nya Kang pan abdi mau ngomong itu sok dina Rum Bandung hiji eta sadayana anu aya di mancanegara di Amerika di mana wae geuning tugel ka ayeuna oge eta teh upami nyarios dina Rum Bandung teh sok ngarango bahasa Sunda piraku anu tos tahun-tahun di Amerika di mana-mana eta bahasa Sunda dugi ka lancar kene taina balik di ka Bandung Kang eta barudak ayeuna geuninnya punten ieu punten pisan ari jalan swear cenah kitu bari kieu nya swear nah teu bisa menyebutkeun sumpah ka urang baheula cik atuh kudu kumaha ieu urang mah pan nyebut sumpah teh bari inung suku teh dipelengkung ngarah teh jadi inget sih cetar gelap bari nyabak cetar gelap oh itu tanggal kai lain orang sih gitu kan tapi baru udah kayak gitu kumaha pengaruh naon ya lingkungan Kang eta si bule geura bisaan iklan urang teh teu meunang berbahasa Inggrisnya kudu lantaran bahasa Inggris teh bahasa internasional tapi ulah kieu ari budaya batur di mulai ari budaya sorangan ditinggalkeun ulah pisan Kang soalna kieu mun urang loba bahasa pan lebih merdeka nya Kang nya datang ka orang Sunda bisa ngomong Sunda leuwih tingting datang ka orang Jawa bisa ngomong Jawa enak terus ka orang bule ngomong Inggris pan tingting orang Sunda mah contoh kieu Kang punten bade sanes bade ngahinakeun nya lamun urang Sunda ngomong bahasa Inggris alhamdulillah Kang tengerakeun contoh nu lainna lain ngahinakeun ieu suku bangsa punten da urang sanajan logat kieu da surat Sunda mah bisa lolonokan Kang sok ngomong Prancis juga orang Prancis ngomong Inggris juga orang Inggris coba bangsa sajana suku sajana punten contoh boboga babaturan manehna geus 30 tahun di ditu Kang ya punten ieu ya urang mah kela bet ingat kana bahasa Sunda teh bari jeung teu ngarti teh dina beus kok dina beus konektor teh nagihan karcis bayar kabarna aya orang negro jeung di dituna preman bro negro teh tapi ngarti bahasa Indonesia mah karcisnya tuan apa karcis saya orang negro oh mun teu atuh teu tah aya urang Sunda gigireun oh lamun hayang teu mayar mah kudu ngaku negro Pak karcis Pak da abdi ge urang negro tapi langamna sia da abdi urang negro kai alah anu mata kade sakali deui ulujeng ka Cep AA sareng Neng Mary kamari putrana tos ditikahkeun jio dimuga sing bagja lahir batin dunya akhirat didoakeun nya sing mulia tak kitu atuh alah da nyaeta atuh jelema teh sok heuh araraneh teh kok tak kitu
duh dinu poek jeung dinu poek jelema papanggih tak urang Sunda nanya di itu poek jeung poek palawan berengan ngeunah we nanya teh terus di mana Din wih ti wetan tong bari ngaliwat geus jauh aing malin Udin paduli aing lain otong jadi saat ngobrol makaning poek sadana di mana Din wih tong nang sana jauh aing malin Udin paduli aing lain otong jadi saat tapi tegepnya Kangnya bahasa Sunda apa naya Jawara jeung Jawara cenah musuh punten geus tahun-tahun musuh kabeneran pasaran pisan atuh dina jamatan makaning waduh anu hiji mawa kampak nu hiji mah bedog wah ieu mah geus pasti amprok nu saya aku hiji nyebut bedog nu hiji nyebut kampak atuh langsung cek mana teh jago sia nyaho sia naon bedog ari naon maneh kampak tukeran ayo suka teh gelut tukeran nu hiji balik mah bedog kampak si orang sarua sieun nah tuh sia kira tah aya dongeng di nu ngunaheun dongeng kuya euy aya kuya tilu kuya teh nu gede duan nu leutik hiji ari kabehna teh ngarobrol urang mah hayang ngajaran cenah ka restoran hayu tapi kulantaran duitna seutik tong nanaon urang pesen minumannya limun nih sabotol sewa hayu dat minum barang rek minum pisan ai perek teh hujan gede cek kuya nu gede hiji teh hujan gede euy balik mah payung heula cenah atuh ambung urang mah mana atuh cenah moal mana teh nu leutik urang ambung sieun ke urang init nyokot payung limun aing diinum kumaha moal aing mah janji bener lamun diinum urang mah tulus nyokot payung nya sok leos tungguan sajam 2 jam can balik-balik 3 jam nepi ka setengah poe nepi ka hampir isukna cek nu duaan teh da buah wae si eta mah nginum euy ayu barang rek regot pisan aya teh leutik ti kalau meja sok diinum mah tulus nyokot payung can ini sia teh aya we ngedepong awas gining bisa eta mah har cek nu dia teh can init aduh matak dongeng Sunda mah kan dongeng Sunda mah euy eta aki-aki digebrus teh cing atuh anu aki-aki dina kapal apa nanya aki-aki teh gebrus lain aki-aki nu teh gebrusna batu keur ngangklung na kapal laut kucubar teh nu teh kejebur atuh ribut kabeh tulungan eueuh wani aya aki-aki saurang jog gua jeleng kerebek ditewak atuh gancang pusara di alalungan tambang kerebek diangkat ka luhur waduh salamat eta aki-aki pada muji waduh terima kasih aki lamun eueuh aki mah cilaka ieu pahlawan aki mah hebat muji ari mah nuhun pisan muji eta aki-aki nanti kitu-kitu ngadon gegebes leungeunna teh adik-adik sia muji sabir nyundrungan aing sabir nyundrungan aing sia rek lain pahlawan dijoglok asa gini sabir nyundrungan aing cuma dipolotot balik dikira teh pahlawan padahal aing nyundrungan padahal lain pahlawan memang manehna mah aya nu nyundrungeun tiba barang kayak kujubar udah ngaranna gitu kumaha tuh da meureunna ngaduh urang mah oke dongeng mah da loba atuh tapi Kang jadi matak di mana wae boh saha wae Kang ari ngadongeng Sunda begitu nya heuh ngeunah wae kana hatena gitu da nyentuh ge kana hatena sok anu urang Sunda umumna rata-rata urang Sunda sok jarorang tapi jorangna jorang nyeni teh nya contoh we meureun ayeuna lagu geus sok dulug-dugdag tumbak motor ka Banjaran dudug-dugdag ku dokter di Podaran tapi eta teh hiji naon nya model lain hinaan tapi bisa ngeunahkeun ka sararea gitu bisa nyeri ke sararea gitu cek si utuh di Podaran penyakitna gitu nya tuh da urang teh aya lebah dinya mah ngaranna ge dongeng urang Sunda mah ngeunaheun urang Sunda teh beuki seuri mun anu ngabring jelema katempo untuna seserian urang Sunda cenah pasti tah da urang Sunda mah dina kaayaan keur ripuh ge masih keneh seuri tah eta anu anehna teh masih keneh cek urang mah dipikir-pikir dina kaayaan susah ge masih keneh seuri urang Sunda sok tingali urang hiji waktu ningali tukang bajigur gitu nya dagang tukang baso lain bajigur ngaliwat kana galengan leueur ti soleda ti jubar eta urang kala seurina teh nempo manehna roroesan ewakan baso jadi lain hayang mah ada neukeuy tah urang Sunda sakitu dina penderitaan ge keugeur hayang seuri kaget urang mah aduh nya sok eta kacipta baso kebaliwet aya naon mah teh naon kan mung buna-wungkul apaan ke jelema teh mana wae sia teh nanya kawetan ngajawab ka kulon tah ieu anu riweuh mah pan aya jelema urang kampung bodoh kok urang kampung bodoh atuh kakarak dibawa ka kota mulai Bandung kota gede ka Jakarta
Mana sok aya geuning anu di toko baju anu sok make patungkai make baju samaruk beureun jelema jauh ngaliwat punten aden ih cenah dargi urang kota mun teu nemalan bari balik di punten aden teu nemalan sampurkeun mah dicabakan ieu geuning kai atuh aing nu goblok belegug aing geus we asup ka toko sajen di dinya aya nu bogana nu boga toko keur nangtung nipu deui ka aing sia eta bari ngaliwat jauh dipletak ka tarangna kai sia teh jadi gaplok mau ketipu aing mau pepentenan sia teh kai pletak tanya eta menjelmanya anu bogana jauh pletak di takwa teu pugu-pugu tah eta teh sabarana mah kade ari urang Sunda teh kitu tah lamun heureuna sok aduh da atuh kabina-bina teh atuh mesin kumaha ge ya atuh da urang teh nya kok halah sok pikasirieun teh aya wae ampun ieu mah tah urang ngadongeng teh mending geus ka itu ka dieu jeung ngadongeng ampun ieu mah da dongeng teh pikasirieun urang Sunda mah lamun jigana mun teu nyen pikasirieun di luar negeri ge mana ingat tadi di jalan di sini kakak tunggu seserian paduli tinggal di Australia di mana lah aing mah teu seri urang ngaliwat ka nyusut balas universitas teh eta uninya ngaliwat ka dinya eta nu ciciuman bersihana pun tangkap apaan mangsa urang mulain kitu cing ieu mah tuh oi montong di luar sia teh lain siban kumaha lain oke jeung cing atuh oi di mah nyerempot tenang asa hirup nya euy aduh urang mah ampun Gusti ini ka kamera 5an abdi akan Kang Sambas Kang Utupnya eta ciwa nya wah eta mah nah teu barangkali teh cenah teh tukang gelut di mana cenah da marakan sarua gitu pas datang itu pan akang tara biasa kana sepi maklum di kamera teh atuh kamera teh kota sepi kota politik langsung amok baik balik di sini kaki cross nah udah rame di balik deui lagi langsung bisa tisu dari balik deui aduh urang mean ampun emang da euy jeung taku belegug-belegugna si Samas teh belegug pisan baloho we aing ngan awe tamun awe geulis sok ngobrol jeung sia lieur aing mah euy nyaho ti mana tuh ngaran aing teh jual hani belegug Hani teh sayang sia teh lain ngaran aing Hani tah jeung si Mang Patah ka Australia mah almarhum ingat rek init keluar eta kunci kamar tong dibawa atuh piapekeun tuh ke pelayan hotel jauh gidi gerarasaan di Indonesia geus datang ka itu ka resepsionis bule teu ngarti ngarti ka dewan teh mari ngasa-ngasa kunci kunci si itu na ngulung maksudna tadi kunci balik nyareka ka si akak nah di maneh atuh da euy ngariung ye urang si Gusman anu boleh hiji tah jeung boleh keur ngobrol-ngobrol si Patah miluan kenalkeun we si Gusman ngiceupan ngaleos urang ngaleos tinggal si Patah duaan tah diantep teu bisa bahasa Inggris da eta mangan aku lila-lila cengkat sia tarik malodaran aing doraka bisa deh naon teu nyaho tuh sia teh ka aing nyorok ngajak ngomong cenah aduh urang inget alah aya di luar negeri teh ngeunana teh bebas euy jadi udah kasusah aduh aing ngawaas Gusti nepi ka kieu mus ngaleungit panitia nanya ke lobek dibawa ka mana si Akang buka teuing cing tong nanyakeun lah ngaleungit oh da atuh rek naon urangnya rek naon cicing di luar negeri nganu cicing di penginapan karudat-rudat aing ceceleng-cengane keluar ku mah engke we cing teh lah da moal nyasam diatur kedek suka cokot antep we aduh siksa tuna urang dinya udah antep isukan dibalik dicokot dah si obek mah urang dituna we di imah jelema euy jalan urang teu nyaho gang-gang naon jalan-jalan naon balik ku kulinting ngatak sih gede teu nyaho ka mana balik aing ider-iderane ulin kumaha engke we cek urang mah bae kumaha engke daya polisi ieu aduh nanyakeun ka polisi teu nyaho rek ngomong naon rek nanyakeun naon oh may I naon tutuna teh yang dipotret cing polisi cek polisi teh oh silakan strek adi geus balik nah aing teh jadi dipotret alah Gusti pengalaman hirup nih kakek cek lagu hiji kok sancan mulang urang sayang lagu lah ye halimun nyalaan
langit gemendung duh panutan ati gelising katum diri ngaran ngobrol heuli we. Alhamdulillah. Teh. Halo. Di mana dekat? Halo. Tah para mitra abdi teh sanes teh sono nya. Terus rami. Halo. Halo. Ya. Kang Ibing. Mohon. Tujuh tuang naon, Kang? Pisang goreng. Oh, mohon. Iya ti Dede. Nyungkeun Kang Ibing. Oh, mangga. Kok itu sanes teh sono da abdi teh. Mudiling deui. Kang Obek janjinya. Henteu. Songre rekaman. Rekaman Obek mah. Tega. Bari tuang pisang. Urang gerek rekaman di talun. Kang banjir. Talun. Sumpah sakieu bege teh bahat teh talun bieu. Pan aya teh Dewi jeung barudak dieu nya keur hajat asukan. Kabanjiran. Ira balik baik. Tanggal 27 kan? Wah, iya keren. Nya renang we lah. Mangga kasalayana ieu teh paling sanes teh sono. Abel kasih bisa aya bersih pasar kanu ngalangukeun mangga. Mangga kanu ngarangukeun di Saparako. Nuhun. Di Saparako sareng di talun Wilujeng mararasaknya insyaallah anjing tepang di sareng Kang Obek. Da Kang Obek ayeuna kaleresan bade rekaman sareng Akang. Atuh dikantung ningih wae kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Akar kembang kamelang kembang hati Akar salira kagungan sahat titip asih dina hati anu wening titip asih dina
wayahna da Bandung geus ngadagoan di langit Subang layung keremayung basa awake ka Bandung tutup langit Subang layung termayung basa awakin mulang ka Bandung tetep kadeudeut mundur hatineung bupay jeung imut nu ngajagapkeun. Pun sapun kasang